Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi bade ngawancara di pos ronda podcast generasi anom ronda. Di dia bade ngawawancara, saatan ngawawancara perkenalkan nami abdi Cika Nur Alia Pasha nu sebagai host. Sareng ieu aya petugas sampah ibu-ibu. Nami abdi Sailara Barino Vitasari. Nami abdi Sanas Fakira. Nami abdi Siti Lisnawati. Teruskeun we nya di dia abdi bade ngawancara petugas sampah ibu-ibu. Nah di dia ibu-ibu dambelna naon wae ieu teh? Ieu dambelna di TPA Pujasera, Bu. Namun ibu-ibu di dia kumaha? Sami. Terus sampahna ti mana ieu teh, Bu? Biasana sampahna di bandar di sekitaran Pasar Pujasera. Teueur da biasa nama ti Subang, ti mana-mana teh sok aya wae kitu anu kirim ka Subang teh di tina TPA Pujasera teh. Oh, muhun. Terus eta sampahna sadinten teh sok seueur apa henteu, Bu? Seueur pisan. Soalna di bara daerah. Lamun di dia ibu teh sok aya hasipna apa henteu? Aya shift pagi jeung shift malam. Terus lamun Sabtu Minggu mah semuanya masuk dari pagi sampai sore. Terus lamun didambel di TPA ieu teh digaji. Gajinya teh per hari apa per minggunya, Bu? Nah, amun urang mah digaji. Nah, biasa nama saminggu sakali gitu 500.000 tah samingguna teh. 500.000, mohon, Bu. Terus ibu di dia Bumina caket TPA apa beda-beda, Bu? Beda-bedanya. Beda-beda. Amun abdi mah di Dangder biasana masuk naik angkot ka TPA teh. Abdi ti Cigadung naik motor. Abdi ti Kasomalang kada naik motor. Rauh kitunya, Bu, dambel di TPA di dia. Nya. Terus ibu di dia teh dambelna umur sabaraha? Abdi umurna 50 tahun. Lamun abdi umurna teh ti abdi teh ayeuna teh umur 40 genep kitu nya. Ambe ibu teh tos aretanya tos rolot. Nya. Mun abdi umurna 48 tahun. Ibu di dia teh ana teh sok pabalatak apa kumaha ieu teh? Nya balatak lamun Biasa nama ieu teh deket tukang sayur heuh, Bu. Di eta teh di TPA Pujasera teh. Jadi sok loba sayur-sayur nu busuk jadi loba kumanan di TPA eta teh. Terus ibu sok kena kuman sampah apa kumaha tuh? Nya atuh biasa nama sok barau gitu. Lelendiran gitu lah pokoknya nama biasa nama sok mandi amun rek emam. Oh, gitunya, Bu. Atuh mohon, Bu, saparantos teu wawancara ku Abi. Mohon ya, Bu, lamun aya kalepatan atau aya naon ngaganggu sareng ka kerjaan Ibu. Nya. Sekian wae, salam warahmatullahi wabarakatuh.